Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wasyukur ala ni'amillah baraya ya pandai sareng simkuring Abah Irwan dantosna dina mere beja Harewos Bojong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ageng harapan baraya doa ti Abah sadayana aya dina pangreksa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Baraya Abah dina kasempatan ayeuna panginten anu dibuat teh istuni aya patula patalina sareng ageman khusus nama pada kanggo muslimin wal musliman. Naon cenah Abah bade ceramah sanes. Ya karesan baraya aya salah sawios wargi urang anu anjeunna gaduh sanes pakasaban panjenengan gaduh paniatan anu sae kanggo ngiring ngabantos dina raraga ngabumikeun Al-Qur'an. Amin. Tapi sanes ku ngalangkungan belajar Qur'ana tapi ngayogikeun waragat Al-Qur'ana. Ieu panginten lengkah barokah ku wakaf Al-Qur'an dina nuaran ayeuna. Insyaallah parantos aya di beja dina rohang Harewos Bojong bangsa Mang Wawa ieu teh. Mang Wawaw, Mang Wawan. Wow. Oh, wow. Nama atuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Hatur nuhun dia. Sami-sami. Tiasa rurumpaheun ka Harewos Bojong. Alhamdulillah. Gitu. Mungapunten satu acap ketemu di subuhan teh. Ieu we cai herang. Lah celik putih celak herang. Satu acan juga tadi pangintennya. Mohon. Anu justru sibuk ayeuna teh. Abdi teh kaleresan upami pakasaban sadi dinten mah. Abdi teh wajia baladna Pak Haji Heri Hendriana di kantor notaris. Ah, gitu eta teh alhamdulillah. Pagaliwut sareng sertifikat, sareng urusan pertanahan. Margi memang da urang teh insyaallah asal tina taneuh bakal uwih di kana taneuh. Manawi abdi ge teh gaduh pamaksa dan aya sertifikatkeun tanah. Alhamdulillah. Itu anu di asal ulah laut nu disertifikatkeunnan. Moal kapok. Laut bareng nya batur oge ngan diugas deui. Cios abdi teh. Aduh. Abutan eta mah. Nah, bahwa tadi liwir bawaning angin kalepat bawaning kilat. Mohon. Buaran ayeuna teh panginten lengkah maruruh berkah ku wakaf Al-Qur'an. Anu ayeuna nuju di pidamel. Mohon. Gitunya. Mohon. Eta teh sapertos kumaha? Abdi teh kieu panginten, Bah. Ari abdi mah kieu we. Eta mangga terangkung ngamal. Abdi kieu nya. Kitu mangga abdi mah kieu we. Sami-sami atuh kitu. Abdi teh bah kieu kasaleresna mah gaduh rerencangan. Anjeunna teh anu tos bergerak dina sanes membumikan Al-Qur'an, menyebarkan Al-Qur'an melalui dunia online anu ngetren begitu-nya di zaman kiwari lah gitu. Moho gampil saudara ku ngalangkungan ramat loka mahal ku online teh moho bener eta teh Quran oge diicarakeun online serba gampil. Nah ari abdi mah sanes gaduh gagasan upami aya dongeng teh rerencangan di jalan online lah kumaha tah rerencangan mah icalan online teh kirang langkung 2 tahun kapengker ngobrol ka abdi ngarintis cenah mah lillahi taala we bade ngarintis lillahi taala mohon sakedik upami eta mah pangintennya iti kurih ti ahli tah kitunya ayeuna teh alhamdulillah omsetna teh tos upami ieu mah tos ratusan bahkan ribuan panginten. Wow. Ulah kuat. Masya Allah. Tabarakallah. Gusti lalu eta teh kitu. Ku ngawitan icalan Al-Qur'an di online. Ayeuna hasilna atos mucekil gitu. Bikin ka ratusan juta. Mohon. Mendingan icalan Al-Qur'an daripada mau korupsi mah nya. Ari abdi mah ka emu teh seueur. Kang. Da eta teh ayeuna teh seueur ari marurang kalih anu melek kana teknologi. Mah tiasa online. Eta bilih anu gaptek kumaha ceuk abdi teh. Berarti abdi aya lapangan offline. Gagal petik gitu ya.
Kak gitu. Terus dia salerosna mah Oh. di samping eta abdi teh gaduh Nah, abdi anggota. mah manawi teh teu nyanak samping, sarung teh deh. Sarung teh nya? Teu, di biasana ngaos sarung abdi teh. Ini polo. Ari sareng si Abah mah ka ieu wae nya, aduh ka potret wae. Nah panginten bilih ieu mah abdi mah hoyong mempermudah para agnia anu bade wakaf. Hanya nganggaduhan gagasan bade meser Quran dalam jumlah sedikit atau banyak. Kanggo meserna aya, waktosna ari agnia atau napi pengusaha makan sibuk. Ah, yang miwara yang emang meserkeun Quran terus pangnyangakeun kan dimaksad. Nah, abdi sayogi ieu contoh Qur'ana, salah sawiosna mohon berbagai merek. Tapi di berbagai percetakan atau napi betna percetakan. percetakan. Sabar cetakan. Percetakan anu upami di etang naon teh bekerja sama sareng rerencangan teh aya kirang langkung 5 percetakan. Jadi antawisna ieu mah percetakan mana? Al-Qosbah. Al-Qosbah. Al-Qur'anul Karim terjemah prakata sambung teh. Mohon. Berarti mah terjemahna sakata-sakata. Kalimat-kalimat. Al-Qur'anul Karim Al-Hamid. Alhamid. Bombay bergaris. Nah, Bombay mah sanes bumbu sanes. sanes bawang bombay. Al-Qur'anul Karim Al-Mubayyin terjemah perkata sami. Tah saeueus ieu metode ikro anu disabukukeun biasana mah mohon. Analit biasana. Biasana mah genep ieu mah disabukukeun aya lengkap. Tamak pami Mang Wawa mah icalan ongkol. Mohon. Terus tapi aya oge di sageningan icalan teh aya jasa bilih gitu tadi. Bilih hoyong didugikeun kanu dimaksad gitu. Matak abdi mah bade judulna oge agen penyalur wakaf Quran gitu. Atuh sesuai atanapi naon sajalan sareng anu tadi disebutkeun nya maluru berkah wakaf Al-Qur'an. Jadi gitu kan aya giningannya. Nah, pami pangaosna ieu teh sabaraha? Janten pangaos teh pangintennya di antawisna. Abdi teh terus ngobrol sareng anjeunna anu non teh masihan peluang ka abdi ieu teh. Di antawisna upami dina online pangaos 20 salapan insyaallah abdi mah tiasa ngisal 25.000. 25.000 langkung mirah. Gitu. Online gitu. Yalah, ayeuna pami akang dina jalur offline bahasa ayeuna mah. Terus Pak Akang teh kan meureunnan kedah dianturkeun. Terus atanapi disangakeun kanu ngagaleunna tos dianturkeun kanu bae di mana. Eta meureunnan aya ongkos kirim. Tapan tadi upami dina online mah 28 ku abdi mah 25 berarti kan anu eta teh panginten upami aya kasayan tinu miwara. Judulna teh sanes ongkir lah. Judulna teh kanggo bensin gitu. Upami nu target ku urang teh. Henteu eta mah lillahi taala saridona. Teu langkung eta mah. Teu langkung. Lamun ayeuna Abah ngagaleun ka mohon. Awah meser 10 Quran. Mohon. Pangnyangakeun ka pondok pesantren Al-Bakekok. Tadi Cisayong Jamanis. Mohon di pesantren Al-Bakekok. Mohon. Tah wejig we teu diburuhan ku Abah teh. Bade kersak itu. Kersak lillahi taala. Wow. Mang Wawaw pan gitu. Mang Wawaw jadi wow gitu. Jadi masalah heula wow. Bawan gitu. Oh, teu sawios. Teu sawios. Tah, tos seueur teh acan di Kota Tasik. Di Kota Tasik janten upami disebat seueur mah teu acan abdi ge name bergerak raraosan mah teh acan sasasi acan gitu mingon-mingon ieu nyari nu tos pesen mah aya nu Mang Wawan abdi aya 2 masjid bias cekap 10 sama masjid mangga 20 teh 2 masjid aya dina atuh abdi mah cenah di daerah Banjar ieu cenah aya 2 masjid sama masjidna hoyong 20 mangga gitu. Atos ka Banjar nganterkeun. Teh acan dijajabkeun pesanan atas saya. Pesanan atas saya. Janten rencana teh dugi ka tungtung gunung oge bade dibujeng. Eta teh ka tungtung gunung. Rencana mah gitu. Jauh di Jugjug anggang bakal diteang. Teang leres gitu. Kumaha kapelgan anu ieu. Anu bade tebih-tebih teh mah ongkosna ge lumayan. Lillahi taala. Lillahi taala. Allah mah masihan jalan insyaallah lah gitu. Gusti Nu Agung mang giningannya kitunya
sanes tarekah milari berkah teh. Tah gitu. Ieu mah sanes icalan panginten nganterkeun wakaf. Mohon. Masya Allah, wow. Pan kieu mang kapungkur mah nya nalika abdi Nah, nuju bud. Abah gitu. Nah, Abah. Punten sok jadi gegeran abdi disebat mang jadi emang. Bah janten saur guru urang geuningan kapungkur mah nu kaemu teh baligu ani walau aya. Tapi keun ku maraneh kabeh sok sanajan sayat. Abdi mah bade 30 juz satu mushaf didugikeun. Didugikeun samushaf 30 juz 114 surat 6.666 ayat dugi. Heureuy punten. Da abdi mah berarti salah sawios ngamalkeun bangitnya. Ngamalkeun tadi naon panita di ajaran urang. Ya urang biasa dakwah kunaon wae carana. Gitu. Nu penting mah kuntum khaira ummati yaduna ilal khair. Tah gitu. Ngadugikeun ka sayan teh. Kunaon kumaha carana? Mang Wawan mah ngadugikeun ka sayan teh naon namanya jantan kurir jasa anu bade wakaf Quran. Masya Allah. Wow. Aduh, insyaallah upami ayeuna ieu mah aya baraya anu gaduh kahoyong. Gaduh kertek lah itunya. Pangintennya ku program Mang Wawaw tadi kedah ka mana tah? Merenang milarina maluruhna ngontekna atuh. Tah gitu. Pangitan nu kahiji urang obrolan di dieu. Mangga ka dieu ge tiasa sohi bungkul di dieu. Ka mere beja. Tah mere beja. Teras anu kadua tiasa upami non teh anu tos kantos tuang di baso gejrot, ka baso gejrot. Baso gejrot paling mana? Sadayana cabang baso gejrot. Upami abah hoyong tuang baso di baso gejrot tiasa. Tiasa. Asal mayar. Mohon mangga. Biasa gratis. Tuang gratis bade uih mayar. Wow. Itu terus kemana deui? Terus sementawis ayeuna mah panginten kelah dibewarakeun lah ku Abah di dieu. Mau nomor WA-na ya? Aya insyaallah. Eta ieu nomor WA-na teh tah. Tah, tuh ting mangga bili pergi mah nomorna aya cenah ieu. Tah gitu. Aduh. Biasa ka imah mere beja anu aya di jalan India. Mohon. Sageningeun donat madu. Mohon. Atanapi tiasa ka baso gejrot anu di mana wae ayana. Mohon. Panginten naroskeun atanapi tiasa ka nomor anu aya ieu. Mohon. Aduh, Mang Wawaw. Atur nuhun ieu. Regreg aya wagi anu gaduh paniatan anu kencang saena. Amin, mudah-mudahan. Mohon. Jantan hiji naon tarekah tadi kamu milari berkah teh. Mohon. Ku jalan sapatos tadi jasa anterkeun wakaf Al-Qur'an. Cindak nawe atuh ayeuna mah pilih bade didugikeun ka baraya mangga. Ari abdi kerah nyares kumaha nya banyak sana. Bade ngajak sekali deui mangga ka wakasin nekanana. Mohon. Bilih ka sahabat-sahabat muslimah ngagaduhan paniatan kanggo sanes ngawakafkeun atunya ngahadiahkeun gitu ya, ngahadiahkeun Quran ka putra kesayangan ulang tahun. Ka wargi nu ulang tahun. Hoyong di saya geuning ayeuna makan usuk. Digentos sampulna nganggo kata-kata anu sanesna. Siap sami. Terus anu bade wakaf ka masjid-masjid margi kauninga Abah henteu sadayana masjid Quran sararae kadang-kadang tos teu aya jilida kadang-kadang lemaranana tos caroplok tah panginten kan teu aya lepatna tah nu eta disimpen digentos ku nu arenga tah kitu mu katambi-tambi pan tos aya nu ayeuna mah tos rada lengkap tajwid mah lengkap. Ari abdi mah ngajelaskeun Quran mah da teu tiasa. Eta teh teu sawiyo teu penting. Nuju diajar gitu saya. Tah, eta teh pami kitu mah sok emut teh waktu dipayun nuju umroh. Tuh, apa kan aya pengalaman. Bade di Masjidil Haram, bade di Mekah, bade di Madinah. Kasok aya di tiap hotel teh atanapi di tiap tempat teh icalan Quran. Mohon. Icalan Quran terus icalan Quran teh
mangga cenah kuatna bade diwakafkeun mangga Mohon. aya anu diwakafkeun disimpen di Masjidil Haram atanapi lamun di Madinah disimpen di Masjid Nabawi Bener. aya cenah abdi mah bade dipeset tapi bade di sana ka bumi diwakafkeun ke masjid tiasa Tiasa. teu benten teu bilang Teu benten gitu. di Arab gen kitu Gitu. Maknya di urang teu. Masya Allah. Wow. Ada gitu karaya ada atur nuhun Mang Wawaw. Atur nuhun, Bah, sabi-sabi. Karena gua Ya, arana baraya sakali penginten mangga abah umajak ogen bawa bilih bisi antawis baraya kadu pamaksana sae kanggo maluru berkah ku wakaf Al-Qur'an atanapi kadue maparin hadiah ku Al-Qur'an tiasa ngahugi Mang Wawaw atanapi ka nomor anu aya di dieu tangtosna pakeun teh aya sanes dina raraga urang Zariah kasayan Sayan. wakaf Al-Qur'an. Aya nu kalangkung segede bah. Wios. Sampai ka emut. Tekedah. Wios kalangkung tekedah. Sanes. Kieu bah. Wow. Punten ieu mah. Beres. Di zaman wangit ayeuna lah gitunya. Para politisi bilih ngagaduhan rencana bade barang pasihan. Masihan Quran langsung sae gitu. Ieu mah politisi masihan Kang Quran. inohong gitu ya. Tah gitu. Tuh, utamina cenah Mawa ngajak ka para inohong. Mangga tiasa ngaing kana program nu tadi teh maluru berkah ku jalan wakaf Al-Qur'an. Sakitu rupina baraya anu tiasa kapihatur dina kesempatan ayeuna hatur nuhun kana perhatosanna mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang Amin, sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alamin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Atur nuhun.